geningan aya si Marabi sampurkeun ah. Ma. Aya naon tuh maneh mun sok riweuh pisan. Kieu Ma, tadi teh urang teh papanggih jeung si anak muda isuk-isuk. Si anak muda teh butuhan kembang. Wah, butuhun kembangnya. Beneran atuh. Ang jualkeun Jung. Lah bet embung emak nu bogana bawa jig atuh ka si anak muda nu pangalusna. Ih, maneh geus siga ge buruhna. Kan ieu urang diantarkeun ke si anak muda, bari ditawarkeun. Heuh jig atuh Ma, anterkeun urang mah langsung ulin dah. Heuh ah. Arek urang. Puasa digawean Ma. Nah, mudah-mudahan we payu ku si anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Anak muda, ya urang geus mawa kembang. Kembang. Lajeng naon urang mah meuli kembang, ieu mah. Ari maneh teu waras pisan anak muda, jauh-jauh urang nganterkeun kembang. Cek si panglima cenah si anak muda butuhun kembang, mantap dianterkeun ku urang ka dieu. Ah, sugan teh urang ukul anu kabobodo ku si Panglima. Efek teh komandan lagi ieu kabobodo. Mama dibobodo ku si Panglima, urang mah teu butuh kembang teu butuh naon mah. Nu baleg ieu, urang bener dibobodo ku si panglima. Yeh, kan eta buktina mah urang teu butuh kembang, teu butuh naon. Berarti eta dibobodo mah ku si Panglima. Oh, budak. Jadi sangka teuing ngabobodo ka kolot. Urang leumpang nikro. Ngurus tunjung pisan. Balik ah aing mah. Oh, jig mah. Si emak eta kabobodo ku si Panglima. Buas sama Marabik tah, emang enak. Tuh kebeneran si panglima kita tawarkeun ah ku aing. Panglima, Anjir, naon si Ma? Ieu panjang kieu dibawa. yo, nu kita arana tarompet. Kan bapak maneh yang supir dam truk. Pangnawarkeun nya. Yang dijual ieu ya kumaha? Oh, trompet. Hayang dijual sabaraha Ma? Lah, keur we 300. Bijakeun ka bapak maneh. Ma, cek bapak abi lamun 300 mah moal cenah nang lamun 150 hayang di duitan. Ih, ai bapak sia me pisak-pisang ka batur teh. Moal ai 150 mah, mun 200 mah engkop. Oh, atuh Ma, hayang ditawarkeun deui 200 mah ka bapak urang. Dagoan atuh nya Ma. Heeh. Ma, cek bapak urang anggot cenah 200.000. 150 geus mahal pisan. Gagabah 150. Moal 150 mah mun 200 mah kop we. Asa kana duit. Ih Ma, da cek si bapak gen moal cenah 200 mah. Da ieu mah majeun agen geus kana roksokankeun. Ini kalah beuki ngaleje ka sia mah. Geus pakajakeun. Bet kali ieu ka urang mah tayang ieu. Urang mah tiolanya Ma. Oh, jam. Tuh. Ih. Cuma pilih hayang jadi duitnya. Aya mah urang teh hayang boga duit, bejuk bae ah ku urang mah. Aya boga duit. Ada dia duit. Bos, ini heula. Aya naon, Mak? Ya. Ma anter ka Bojong aya perlu. Aya perlu naon tuh, Mak? Lah, teu kudu hayang apal, hiu we anter urang. Heeh, sok atuh, Mak, tak kabladina tah. Hayu atuh, Mak. Tu duit 100.000. Matus ah ka Bojongna. Ya, Mak, matus ka Bojongna sok we ti heula. Teu puguh pisan atuh naon memegat. Heeh, sok atuh. Ah, aing mah jen teuing teu tulus ka Bojong genan. Ya duit. Anjir, euy, lihat kieu. Ujal mah, oh si Panglima. Panglima, ka dieu. Aya naon Ma? Yo, bantuan urang ye ngajunjungkeun motor. Ieu aya duit, engke dibagi 2 duitna. Junjungkeun siap mah lamun dibagi 2 mah. Sok. Panglima. Anjir, ini duit mainan Panglima. Atuh ieu kumaha komandan? Jadi urang teu kabagi 2. Nya henteu urang we kapiran. Ka Bojong henteu dan po ieu duit. Ah, Duitna duit mainan. Ah, aing mah dasar sial.